Alah mun urang mah nya geus kolot mah nya. Nya lain teu meunang centil tapi alah satepara lantas. Palingan atuh disebutnya nenek import memang aya barang import mah biasa saperda mencrang kolot oge. Nini peot geus komplok ku huis. Siga budak anu murag bulu pitis. Unggal poe gawe ngador jeung ngagelis, pake bedak pake lipstick, pake shadow pake bondu. Siga juri tangkal warung, make baju necis hayang siga artis, ucat acet hayang siga pragawati. Suraseri untuk tinggal di lusiki, calangapna sok gede teuing nepikeun ka asup angin. Minang pisan kabesek nangkring di jalan tikungan, ngahareyan budak bujang, poho umur poho ijo, asa aing alah gelis kene. Suraseri tua towel gura-gero kucak kicep umat imut kutak kitak kubay keboy kucak acak asa kewes cumentil leuwih ti hostess. Kami kocak we segala nini peot geus komplok ku huis. Siga budak anu murag bulu pitis. Unggal poe gawe ngador jeung ngagelis, pake bedak pake lipstick, pake shadow pake bondu. Siga jurig tangkal warung, make baju necis hayang siga artis, ucat acet hayang siga pragawati. Suraseri untuk tinggal di lusiki, calangapna gede teuing nepikeun ka asup angin. Minang pisan kabesekan nangkring di jalan tikungan, ngahareyan budak bujang, poho umur poho ijo, asa aing lah gelis kene. Suraseri tua towel gura-gero kucak kicep umat imut kutak kitak kubay keboy kucak acet asa kewes cumentil leuwih ti hostess.